pangomekeun cai. Diajar nari loh mana aya kahayang euy make rek diajar nari dina acara naon eta tadi rek diajar nari teh. Ek diajar nari. Pangomekeun itu cai ek nyeusehan papakean kalalotor nu ngagararantung mani ngararewa. Acara Minangkala nya. Minangkala naon sugan euy? Lain arek diajar nari acara Minangkala. Arek nyeusehan papakean itu baju ngagarantung ngararewa mani jiga anu teu kariksa. Oh, Minangkala desa. Naon dalila keneh. Minangkala desa mah atuh. Oh, ketang ketang ai diajar nari mah dahar rese atuh euy kudu lentur. Heeh, ai dina acara Minangkala mah da urang teh ngareurah-reurah atuh nya sebagai wargana kudu daek nya eta teh euy. Sugan cenah euy loba balad eta teh diajar nari teh. Ilah. Abah pangomekeun cai saat kita tadi urang teh canyeuseuh ngararewa tuh mani jiga pisan atuh kariksa. Kita tadi engke hayang usai-usai di cai teh. Eueuh nu pangomekeun papakean ka ngagararantung. Keun we masing kurang jangkung ge da engke meureunnan dipapakeun ge teh nu penek sakieu da biasana mah nu di tengah nu panghareupna karuha nu penek teh kabageana teh. Tah kitu sing aya kreatif euy. Ji gue rek diajar mah. La ilaha illallah. Itu tuh gawat pangomekeun cai ya. Tingalikeun ek nyeusuh. Tuh tingali manis ngagararantung ngararewa. Oh. Ek nyeusuh tah. Oh, goreng diajar. Ciri nyeusuh. Tuh, tingali seuseun. Goreng diajar nari kieu mah kudu lentur kitu tah 1 2 3 4 tah kitu lin kieuan salah kitu kieu ya leleskeun leungeunna 1 2 3 4 sok. Yuh, lain kikituan nyeusuh. Urang teh nyeusuh ngan eueuh cai. Tita tadi teh nu maikeun cai. Yuh, nyeusuh tita tadi teh. Wah, goreng atuh kitu mah kas nu silat. Dan nu silat nu 1 2 3 4 mah ieu mah 1 2 3 4 kitu. Sing lentur sok diajarna. Yuh, la ilaha illallah Gusti. Gawat amekeun cai urang teh nyeuseut tita tadi teh. Eueuh pisan jelema anu pangamekeun cai. Hararese. Goreng rek nari kitu mah nya jagreg nya tetereg-tegan da tuh. Nangtung oge lin kieu atuh kudu 1 2 3. Yuh, lin aya we kikituan gawat amekeun cai. Salah kitu mah. Nya keun we ketang jigeun da ai abah mah teu pati bisa nari mah. Engke we di ditu deui sangar mah pasti maneh di papatan da di papatan ku abah mah kalah kitu wae ninganan. Oh jig we rek minta idin mah rek diajar nari mah jig we. Aing abang jeung nu saliwang dibawa aing pangabutuh mah hararese mah paling geus kieu. Alhamdulillah euy lur euy pamajikan dewek euy make aya gaulna yeuh make rek diajarnya nari euy. Jeung leuheung kabawaannya naon nya euy ayeuna mah kabawaan euy manehna teh dibawa kana Minangkala teh diajaknya nari euy. Tiba heula mah tara da meureun eta meureunan kurang jelema jiga nama ayeuna mah euy.